Abi Reja dari kampung Ciwangun, mau latihan rengsel. Halo, nama saya Windy. Saya mau latihan nari untuk upacara adat. Di kamera itu ya. Terus maju ada kacang. Ya. Bentar, Pi. Assalamualaikum, sampurasun kasadayana. Abdi Casman bade ngiringan syukuran lembur cek bahasa Sundana ngaruwat. Abdi ayeuna nuju aya di kampung Ciwangun. Bade ningal acara besok ngaruwat. Ayeuna acara lengser barudak kanggo nyambut para sepuh besok. Gawe yang bisa
acara duduk acara adat secara dinamika. Dan masa barang ini geus pangaskeun. Aduh, dan acara sampun karena ini kan dia siap-siap. Ini hanya nama pokok kerana duit. Gusti Allah mengerjakan sareng ka Gusti unggul abdi sadaya sumembah, sareng ka Gusti unggul abdi sadaya nyuhun pitutur. Pamugi sahiraya Allah, nuduhkeun ka abdi sadaya jalan anu ya, ini anak-anak SD Ciwangun. Ya, terus. Sumping para beramal setia, para ya. Siap ya, orang mau di sisi wae. Alhamdulillah.
Syamurasun urang Subang Gotong royong Subang Cisalak Cipunagara Ciwangun Alhamdulillahirabbil alamin. Pada nyanakeun puji ka Gusti Maha Suci Allah Azza wa Jalla. Salawat salam mugi adi cenah limpahkeun ka panutan Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Junuk waktu hayang ingkang bangsa dingni utama dina dengan acara upacara adat pas berjalan setengah tapi wadah sanuk-sanuk kasadayana aparatur pemerintahan desa kamari mah nguping nek sumping Bapak Camat budak sia kasarang geus aduh budak teuing kepaen ngaran duit paen orang papak teh hari kupat pinten mana Bapak pada sana abantung salena bintang ya bukan ada cek ketua desa Sibu Negara mudah-mudahan sukses yang sangat tinggi